Lain Pak Haji, abi mah keur nyarekan Mang Eong puguhan. Ari Mang Eong nanaonan nyiri blauk Pak Haji. Sia kada mitnah ka aing macarekeun we heueuh aing keur nyiri blauk. Padahal mah aing ieu keneangan tutut. Okay, let's go. Asa aneh aing balong teh. Malakan minum musuh tara tapi teh kadarah laukna. Bobo aku sero ieu mah euy. Itu bae ku sero sato mah. Asal ku sero gede huluna we aing mah. Lebak. Pak Haji keur naon di balong? Pak Haji Lurah Dedi. Ulangi. Pak Haji Lurah Dedi keur naon di balong? Aduh, dalam antara mereng nginjem duit, bete sudi nyebut age selina. Kuntu jeung HP mah teh sajalan nih meuy aslina. Kunaon maneh med? Tapi kekalanya man wae keur bah bieur geus seksi maneh teh. Lain med, mana sok nepo sero teh di balong Pak Haji Lurah Dedi ieu. Sero nu kumaha Pak Haji? Sero anu buntutan atau anu pitakan? Salieur aing ngomong jeung manusia luar angkasa mah. Sebenarnya kumaha? Sero anu buntutan mah sero asli Pak Haji. Lamun sero anu pitakan mah sero anu huluna gede. Nu puguhna sero buntutan atau sero pitakan. Mana mah puter-puteran wae eta tadi teh jiga kodong-kodong wae. 50.000 heula tuh Pak Haji, informasi akurat yang terpercaya mah. Wah, bayawa ujung-ujungna duit si aing ge. Yo, kurang dibere duit. Tapi informasinya kudu tepat, akurat, manfaat. Siap Pak Haji. Dangukeun ye anu sok nyokotan lauk di balong Pak Haji teh 2 kampret. Nu bener maneh, 2 kampret. Si keong, si kanel. Aslina Pak Haji demi ganteng abi tengah bohong. Kayak sakedeung deui 2 bocah gemulung datang geura. Mending Pak Haji mah mending nyemput heula. Ke lamun geus aya urang gerebeg di sararea. Ya apa tuh med, urang nyemput heula lah. Bel, urang beakeun malah lauk si tangkurak Haji teh poe ayeuna mah. Entong atuh Mang Eong, ieu lauk mun dibeakeun meureun abu paokeun deui kayak urang jeung Mang Eong. Heueuh oge nya. Maneh otak kadang-kadang cerdas oge. Kanel bung kanel atuh nu gantengna teh katulungan. Bagus atuh ulah loba susurab wae, sok-sok gak turun. Mang Eongan atuh menitong urang wae. Atuh urang beraksi sok maneh pantau we. Siap lah. Kalem. Yap, kadarieu sia lauk. Yap, kadarieu mana lauk teh. Kur titit. Ya, kapangi sarona teh sia 2 kampret. Duh, ieu mah ngimpi modal aing euy. Nah, Pak Haji Lurah aya ka balong. Paingan lauk aing tinggal impuna hungkul. Ku sararia tangkurak. Lain Pak Haji, abi mah keur nyarekan Mang Eong puguhan. Ari Mang Eong nanaonan nyiri blauk Pak Haji. Sia kada mitnah ka aing macarekeun we heueuh aing keur nyiri blauk. Padahal mah aing ieu keneangan tutut. Keun ini urang. Apang nama ini urang keur gigi buruk. Aura abdi mah keneangan tutut. Ini abdi kurus, caur dokter kedah ngamaman tutut. Tutut sia galing. Beungeus bebenguk sia teh kadon narangan alasan. Mana kada negro, kena naik tuh buaya nil. Alasan ini sia kurang gigi han tutut. Sia tangkurak buat naik. Ampun Pak Lurah Haji, ampun. Nuhun enak abdi bade naik ayeuna bade naik. Bantuan aing cenah teh. Heuh, geuwat atuh Mang Eong naik.
Med, buat tadi Med. Ini parah nih. Lepok kasih dua kampret. Awas aja pada aku aing dibalas ya.